Biar aku gambar ayaan suara eueun. Biar aku karege sapoe servis TV warana seueuhan kieu kumaha ieu teh. Kum. Salam. Sok, lebat. Pak, ieu rek komplain kumaha karege kamari servis Kumaha geus maksudna? teu bener deui. Ieu TV kamari kan dibenerkeun caritana teh ku si Abah. Karege sapoe piraku ari gambar ayaan ari suara eueuh. Teu mungkin. Soler mana nu urang? Eta digantung. Teu mungkin, ieu mah pasti alus. Teu beubeut. Henteu piraku teuing si Abah bohong. Kaguan sakeudeung urang cek heuli. Sok pokona mah minta bener deui we urang mah. Teu bener pisan tukang servis teh. Pokona mah urang mah ieu lamun teu bener minta diganti, minta balik deui duitna. Alus masalah suara ngegeleger kieu. Alus masalah suara mah ngegeleger ieu mah. Nya piraku teuing si Abah ngomong bohong. Mungkin saya mah servis cara pernah gagal. Kieu we waena mah saya mah minta duitna balik we. Teu bisa kitu da ieu mah geus alus atuh. Nya atuh ayeuna piraku gambar ayaan suara eueuh. Baan heula bawa heula, ieu mah Minta geus pasti diganti we. gagal ieu mah. Mah gagal, saya mah servis Anjing. ieu geus dibelikeun spare part na atuh kitu mah jadi lieu. Terus saya kumaha tuh? Minta dibalikeun lah saya mah. Teu mungkin. Alus geus. Naon? Lainna si Abah teh budak. Ai mana lain ngomong tita tadi. Teu mungkin servisan mah alus, mah mungkin gagal. Punten abi teh nembe emut. Si Abah teh kurang ngadangu budeg. Atuh heueuh ari kitu mah. Lain TV na nu dibawa ka dieu si abahna bawa ka itu servis tah ceulina dirojok. Heueuh ceulina budeg mah ini. Lain mana mah lain ngomong tadi si Abah teh budeg gitu. Nas urang ngambek ka si tukang servisna.